Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semuanya. Kenalkan nama aku Nabila Zara. Aku dari kelas 11 TC1. Jadi di sini di video kali ini aku dikasih tugas mapel bahasa Inggris. Guru mata pelajarannya itu Miss Sylvia buat ngebacain carpon atau cerita pondok, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu tuh cerita pendek atau cerpen. Oke, jadi sini buat judul cerpen yang aku ambil itu yaitu Dongeng Lutung Kasarung. Jadi untuk sinopsis singkatnya itu, jadi Sang Hyang Guru Minda dihukum menjadi lutung karena melakukan kesalahan di kahyangan. Lutung itu tersesat di hutan dan diberi nama Lutung Kasarung. Lutung itu bertemu dengan Purbasari, putri yang terusir oleh saudaranya sendiri. Purbararang lutung itu meminta Purbasari untuk mandi dan berendam di telaga kecil. Penyakit kulit Purbasari sembuh setelah mandi dan berendam di telaga kecil itu. Oke, jadi sekarang aku bakal ngebacain buat carponnya. Lutung Kasarung. Dina zaman kapungkur ditatar Pasundan aya hiji karajaan anu dipimpin ku saurang raja anu wijaksana. Namina nyaeta Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung ngagaduhan dua anak awewe anu gelis. Namina Purbararang sarta adina Purbasari. Dina wanci ngadedeketan akhirayatna Raja Prabu Tapak Agung nunjuk Purbasari putri bungsuna pikeun gatosan jabatana. Abdi atos sepuh teuing waktuna abdi turun tahta, cek Raja Prabu. Lamun di lain sisi Purbararang nu mangrupakeun kakana Purbasari manehna henteu satuju adina diangkat ngagantikeun bapana. Abdi putri anu kedah bapa pilih, kuduna abdi anu ngagantikeunna, cek Purbararang naroskeun katunanganna nu namina Indrajaya. Ku sabab sirik Purbararang teras ngagaduhan niat jore ka Purbasari. Manehna manggihan sararang nini sihir kanggo nyilakakeun Purbasari. Nini sihir eta nyieun Purbasari kulitna barobah jadi kayaan totol-totol hideung. Saentos kitu Purbararang janten gaduh alesan kanggo ngusir kakana. Jalma anu dikutuk sapertos maneh henteu pantes jadi saurang ratu, cek Purbararang. Saterusna manehna nitah saurang patih kanggo ngasingkeun Purbasari ka hiji leuweung. Satepina di leuweung, patih eta ngarasa karunyaeun ka Purbasari sarta anjeunna mangnyieunkeun hiji pondok kanggo Purbasari. Anjeunna oge masihan nasehat ka Purbasari. Sing tabah Tuan Putri, cocobi ieu tangtos pasti lekasan. Anu maha kawasa sareng putri. Hatur nuhun, bales Purbasari. Salila di leuweung, Purbasari ngagaduhan seueur rerencangan nu mangrupakeun sasatosan anu balalager ka manehna. Di antara sasatosan aya hiji monyet anu buluna hideung nu misterius namina nyaeta Lutung Kasarung. Nangin monyet eta anu manawi paling perhatian ka Purbasari. Lutung Kasarung terus ngahibur Purbasari masihan kekembangan anu endah sarta buah-buahan. Dina wanci onggal wengi di bulan purnama.
lutung kasarung mapah ka tempat anu sepi teras anjeunna ngalakukeun semedi. Manehna menta hiji hal kadewata. Ieu ngabuktikeun yen lutung kasarung teh sanes makhluk biasa. Tunggu sebentar. Oke, lanjut. Dina semedi eta taneuh nu aya di deket lutung kasarung barobah jadi hiji telaga alit. Caina herang kacidaan. Caina ngandung ubar anu seungit pisan. Enjing poena lutung kasarung manggihan Purbasari sarta nitah Purbasari ibak di telaga eta. Naon mangpaatna pikeun abdi? Pikeun Purbasari. Nangging anjeunna nurutkeun wae. Teu lami sangeus manehna nyeburkeun awakna. Kulitna barobah jadi barsih sarta geulis sapertos harita deui. Purbasari rewas pisan dicampur ku hawa atau sabot manehna ngaca di talaga eta. Kulitna bisa mulus deui. Dina wartos lain di karajaan, Purbararang mutuskeun bade ningali kakana nu aya di leuweung. Manehna mangkat sareng tunanganna Indrajaya sarta para pangawalna. Satepina di hutan, Purbararang manggihan adinya si Purbasari. Purbararang teu percaya ningali adina tiasa jadi gelis deui kos harita. Purbararang emungan euleuh teras anjeunna ngajak Purbasari nitah ngadu papanjang-panjang buuk. Saha anu paling panjang buukna? Maneh anu manang? Saeur Purbararang. Mimitian Purbasari alimeun nangin Purbararang teras-terasan ngadesek. Nah, pas ditingali buuk Purbasari malah nu leuwih panjang ti Purbararang. Kajeun ayeuna abdi euleuh nangin ayeuna hayu urang pangganteng-ganteng tunangan teh ieu tunangan abdi. Saur Purbararang sabari nyamperkeun ka Indrajaya. Purbasari mimitian gelisah da lantaran kabingungan. Tunggu. Oke, lanjut. Kajeun ayeuna abdi euleuh nanging ayeuna hayu urang Maaf. Akhirna Purbasari narik panangan lutung kasarung. Lutung kasarung ajol-ajolan kawas mangmenangkeun Purbasari. Purbararang seuri nyalakatak ngabahak-bahak. Jadi monyet eta tunangan maneh, saur Purbararang. Dina wancin eta oge lutung kasarung teras geras semedi sakedap. Sarta lumangsung barobah jadi lalaki anu ganteng kacidaan, leuwih-leuwih ganteng ti Indrajaya. Sadaya nu aya di dinya rewasan ningali kajadian eta, Purbararang akhirna ngaku kaeuleuhanana sarta menta maaf pikeun kalepatan salila ieu ka Purbasari. Sageus kajadian eta, akhirna maranehna sadaya balik ka kerajaan. Purbasari akhirna jadi saurang ratu. Lalaki direndengan ku saurang lalaki idamana. Lalaki eta teu lain anu salila ieu maturan Purbasari salami di leuweung nyaeta lutung kasarung. Oke, jadi itu buat akhir ceritanya. Terus untuk pesan moral dari dongeng lutung kasarung ini, yang pertama itu rasa dengki, iri, dan juga keserakahan tidak baik untuk dipelihara dalam diri sendiri. Terus juga jangan suka merendahkan orang lain.
Jadilah jujur dan baik pada siapapun. Kebenaran dan kebaikan akan menjadi pemenang dan membawa sihir yang membawa akhir yang indah. Oh ya, terus juga cerita Lutung Kasarung ini udah diangkat jadi novel, film, terus juga sinetron lainnya. Oke, jadi segitu aja dari aku. Nama aku Nabila Zara, aku dari kelas 11 TKJ 1. Mohon pamit undur diri. Terima kasih untuk Miss Sylvia dan juga yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.